Aya naon itu di ramean kieu cenah. Aya tamu di mana tamuna? Geningan tahu menikah nulis menikah nulis. Aduh, apunten abah dia banduk wae. Dia kagoda yang cenah capit cenah pajankeun teh cenah. Sumuhun eta pedah ini teh dicium ku Mas Opi cenah. Aduh, kebaik teh nya alhamdulillah. Bila jeung suping ka Bapak RT, bila jeung suping ka Bapak RW kasadayana. Guru ka ibu bapak guru sinaran ka orang tua sepuhnya. Mugi alhamdulillah mugi ka tapi bisa amin ya Allah amin. Ya. Cek. Ngamate. Saya lo tinggal ieu teh nya. Cek. Heeh. Biasana mah lamun aya kenca berarti aya katempu. Lamun aya luhur berarti bakal aya anak. Lamun aya pondok berarti aya panjang. Lamun aya sini nih berarti kudu aya dibalik atuh Bang. Kumaha kitu? Mun aya abal berarti kudu aya. Mun aya apa berarti kudu aya silili. Hanya aya pemotongan. Oh, benar. Gila pagi teh aya matanya apa udah? Kumaha? Berean Bang. Heeh, soalnya abah mah alhamdulillah seueur mata nya. Ya. Urang garoan sini nih ada. Dede. Nah, di mana si lain? Pohon abah teh disimpan di rohawu. Si tutu we geheng ini. Cek. Baru dah. Tinggal di sini nih, Mbak. Cik kurang keruan ke baju dulu. Dede. Kuning batu wae. Sini teh. Balik pisah apa pakai neng ke bulan madu di abah kawan atuh bahasa Inggris nama nake mohon gitunya. Alah cek urang garoan ka belah dieu. Dede. Wah kapan sini nih tanya ya. Cik terakhir lah ka belah dieu keun bae mun eueuh wah kuring mah deuk balik ke meja sorangan yang tamu. Tinggalin kan? Tinggalin sini teh. Mana dina Gojek? Lain mina Gojek. Eta mah Gojek padahal tukang Gojek. Cik kurang garoan ka belah dieu coba. Nene. Listrik ini kita sarana kumpes ya. Wah, sarana kumpes di mana jika lo bujair gitu si Larika? Ayo naon ieu teh? Tinggalin naon kenala. Geus kitu acan si lain teh. Geus kitu acan. Kitu. Satu apa? Yang naon tujuh penting di rohawu. Pantesan wae keliput jika dorok si Larika. Tuh, paling ditur, tinggal ini. Ayat tamu. Ayat tamu. Kudu kemana tamunya? Kudu ditampi ada sulaing teh. Orang tampi lah tuh gara-gara lah. Karunya make up tapi si runtur. Banyak make up runtur aja abah. Aduh, gawat ya. Cek, tuh orang saya lagi kan. Ya, siap. Benarin rak, siap. Urang sambut tamu.